Naonnya itu teh? Anak buahna si Bos Gonet Kamang Danu. Sampurasun. Sampai. Mang Wawan. Mohon Pak Danu. Iya, mana kalebet. Kek. Ah, kek. Ada ya, Gar? Ayah naon, Cek? Dijakeun nih. Ke si Bos Gonet. Iya, siap. Bikin duit 1 juta. Boleh. Gede-gede tuh. Gitu. 500. Tah, tapi mah saya. Aku capek ke motornya. Siap. Bener? Siap. Oke lah. Reka mana aja? Bade ya tuh. Oh iya atuhnya. Ya. Oke, tapi om Siap. Sip. Turun. Nuhun ya. Aduh. Beresin. Dicek dulu kayaknya. Aya cengek plastikna aya paslah ieu aya ginian seueur dagangan tiap dinten majang aduh nuhun Gusti tos aya nomor janten masih hanambut kanggo modal janten tiap dinten hasilnya lumayan luar biasa Gusti teh bager mudah-mudahan Gusti dinten ieu oge laris manis tiasa ngarengsekeun kontrakan bangunan kontrakan barudak ka sakolana atuh lancar bayaranana wareg beteungna luar biasa mugi Gusti ngaberkahan gorengan ieu mangga gorengan. Oh, mohon Pak Lurah. Mangga. Panginten abdi sakedap deui ka itu bapaknya. Sumohon. Mangga. Hapunten Pak. Mangga. Aduh, kumaha ieu rapatnya. Mangkani ngatos janjian. Tapi Pak Lurah ieu nyauran rapat deui. Aduh. Sampurasun. Rampes. Oh, aduh, tuh Pak RT. Rampes. Pak RT. Geningan aya Budes. Semohon apaan kalau buat panitia abdi oge. Manawi teh teu sumping. Tuh, biasa. si ibuna atosnya yogikeun ti luang. Kalau resan pisan atuh geuning atoheun Pak RT. mohon. Tapi hapunten ieu teh. Nembe aya Pak Lurah nelepon dipiwarang ka bumina aya rapat saurna teh. Mangga rapat mah. Mohon. Gatos disayogikeun ya. Mohon teh eta nu penting nama iya Pak RT. Tos lidernya ieu teh. Hapunten budedenya. Mohon teh sawios. Mangga atuh lajengkeun caralik. Iya, Mangga caralik. Mohon Pak RT. Wilujeng atuh. Mangga. Mohon. Mangga sadayana. Mangga. Mang Hendra ngopi heula. Karena ngopi we nu diheulakeun teh. Urang teh gawe teh can anggeus ieu teh karakter. Haus ieu capek urang teh tos nyider. Empek lah. Mang gawe jeung ngopi teh sabenerna mah malahan kudu loba ngopi. Nya sok atuh mangga kadinya ayu abi mah ai can anggeus teh sok tarapugu barang gawe teh. Cikan Ceu Eni ieu urang bari diitung gra. Nya sok siap lah. Ai kanu hitung-hitung mah. Ceu Eni Ngitung sorangannya. Atuh da apan harus cenah cik Ceu Eni. Cikan lah yang cikan sabaraha Ceu Eni teh? Lumayan we atuh Ceu. Tidur 150. Wis lumayannya. Mang gedena eta Mang Hendra teh sing eta tah sing jelas nulis Ceu Eni manis di dinya Cikan teh da. ari Ibu Imas. Aya kitu Ibu Imas. Ibu Imas. Aya Bu Imas mah mah. Aya. Sok cing sok. Aya Mang. Sabaraha cing ieu teh? Sabaraha? 200. 200. Ceu Eni. Nah teu salah Ibu Imas mah sumbangan.
ajang Agustusan 200.000. Teu apaan ieu geuningan? Da al sih ieu oge tuh. Nah, hanya Biru asa aneh. opat. Asa cang saya keneh abdi mah. Lantaran harita keur aya keneh salakina nya. Manehna teh tara nyumbang-nyumbang acan tiap Agustusan oge. Oret manehna mah. Oh gitu. Padahal pan harita mah usahana teh keur nanjung pisan kan? Coba Maunya. Kayak lamun kitu mah berarti ulah waka diumumkeun ka warga atunya. Boa-boa. Boa-boa. Salahnya mangnya. Heunya tuh ieu mah ieu di ieu deui lah mang tong waka dicatetkeun mah. Ulah waka tingtuna we heula eta. Simpen deui nya ieu mah. Waduh, mah. Ieu meuni seueur kieu sampo cau. Rupina namanya panen di kebon ya, Mang. Terus cedede kemargi udang pan kedah motekar. Gaduh tanah teh kedah diolah supados aya hasilna tumuwuh tiasa dogikeun ka panen sapertos kieu. Beres. Bada dibagikeun, Mang. Mohon khususna kangge anu mariogikeun cedede. Atuh abdi oge prayogi, Mang, upami kitu mah. Mohon mangga. Tapi kata kieu Mangnya punten pisan ieu abdi ngarewong ka dieu teh. Pamaksadaan abdi ka dieu teh kieu. Bade ngadegikeun sareng nyuhunkeun pamadegan. Ti Mang. Perkawis eta Mang sumangan Bu Imas teh ya dina sumangan Agustus. Anjeunna teh maparin ageng pisan eta teh. Pan urang terang kaayaan Bu Imas ayeuna teh kumaha. Anjeunna teh nuju walurat pisan. Urang oge terang pan penghasilan anjeunna teh sabaraha sih upami icalan gorengan, tapi nah tiasa nyumbang meuni saageng kitu. Eta maksudna teh. Terus kumaha maksudna? Nya maksud abdi mah kieu. Kieu Mangnya pan Mang teh salaku pupuhu jamaah. Kumaha upami diwartosan supados anjeunna teh rik-rik gemi gitulah. Kumargi kan anjeunna ge mayogikeun biaya. Emang sih dikawit anjeunna dikantunkeun kabur ku carogena teh ya. Kan ekonomina teh ancur pisan, Mang. Bilih-bilih engke kapayunna anjeunna kalempohan deui. Itu maksud teh. Kieu cedede. Saleresna Bu Imas teh nuju ngalarapkeun pangandika Gusti. Di mana anjeunna nuju mintonkeun kaahengan kawasa Gusti. Anjeunna henteu gumantung kana dunya lahiriah, dunya beranak. Anjeunna parantos ngalarapkeun naon anu diwulangkeun dina kitab suci. Di mana dina kitab Markus disanggepkeun aya hiji randa. Masihkeun sadaya penghasilanana kanggo persembahan. Dah rupina Bu Imas sanajan nuju kalempohan tapi anjeunna nuju ngalarapkeun dawuhan Gusti eta. Gitu. Aduh, abdi asa kaisinan atuh Mang. Bawa-bawa abdi nyalira anu teu acan tumuwuh dina perkawis karohanian. Teu kitu cedede kumargi urang pan kedah tumuwuh teh ngabdi ka Gusti tapi tiasa babagi ka sasama. Oh, kitu mah. Nuhun atuh manawi kabagi abdi. Puji Gusti mangga ge biasanya. Nuhun pisan Mang.